Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Lara. Jumerit batina masehan perihna gering nyeri pupatina hujan tembong orotna kemana nyakudu milampat hanya nanya gesan muntangnya lindu. Misteri Boeh Lara. Naskah hiasana Muhammad Njep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Misteri Boeh Lara. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Hirup hidup di tempat anyar kade ulah disarwakeun jeung di dieu geus. Nah kumaha kitu? Make nyebatkeun ulah disamikeun sareng di dieu. Nya. Apa di dieu mah hidup teh mineng sagulung sagalang jeung manusia di dieu mah nya. Da geus pada apal. Utamana mah hidup mineng nemongan ka para tatamu anu sok sarumping ka dieu geus pada apal kabeh oge. Yen hidup teh kukutan Abah. Da tetep hakikatna mah anjeun teh bangsa jin. Tapi geus jadi anak Abah. Jadi lamun teh mah mineng sagulung sagalang mineng nemongan oge moal jadi masalah. Dalamun teh salah hitungan mah dina sabulan teh Nuri teh aya 15 kali nemonganana sarta 15 kali ngaleungitna. Ari di ditu kumaha bah kedah kumaha tu abdi? Tah engke mah lamun geus misah tempat geus boga imah sorangan kade khusus hidup mah kudu mineng ngaleungitna tibatan nemonganana. Tak gitu. Jadi nemonganna teh khusus we keur omahan hidup mah. Ai jeung nu lain mah ulah. Naon sababna atuh Abah? Sabab kieu ye. Di ditu teh lemur gede kasebutna.
tur loba jelemakna atus saban-saban tempat anyar anu ngariung di tengah-tengah lemur, diriung ku tengah-tengah lemur ku loba jelema sok loba suudon, loba panjang bibir pan kitu jelema mah geuningan teu kaop aya jelema anyar nyieun imah sok di naon teh sok diperhatikeun ti mana eta bisa jelema cenah bisa nyieun imah sakitu sigrong kitu sedangkan usahana ukur kitu atau teu usaha apaan tempo-tempo mah sok nuding anu lain-lain wah menang muja cenah ti anu tah lamun kitu carana engke akhirna oman anu katempuhan anu bakal prihatin malah aya oge jelema anu rasa popoyok jeung sajabana teu kaop ningali jelema menyat hirupna timbul pasirikan timbul sirik pidik jail kaniaya kitu jelema mah sifatna umumna seperti kitu jarang-jarang jelema anu narima kana naon teh kabeungharan batur jarang-jarang eta teh nu aya mah sirik we alus panasan teh sirik teh alus tapi lolobana mah sirik eta teh dibarengan ku bari hayang naon teh lain hayang nyaruaan tapi sok hayang ngaruksak jadi jahat sifatna keun cenah ke mah yeuh jelema ieu di mana manehna teh teh nah muja nah menang korupsi nah menang kumaha padahal mah apan beda deui carana bahwa eta jelema teh bisa beunghar bisa boga imah gedong sigrong teh bahwa mun aya nu percaya atau samodel ayeuna oman ku nyai tak gitu jadi poma di ditu mah hidup wayahna ulah loba nemongan ka jelema loba nya tah lamun eta kajadian-kajadian teh tumibah ka hidup duaan ari hidup mah nuri meureunnan bisa ngaleungit bisa teu katempo tapi oman pasti oman anu keuna batuna jadi ayana oman di tempat anyar teh siga nyorangan we siga can boga pamajikan tak gitu eta amanat ti abah teh yang ngeunah Kang Oman atuh ari kitu mah engke bisa-bisa loba awewe anu datang geura moal atuh nuri da kuring oge bawa kapikiran atuh yah Kang Oman teh ya atuh teu kaop ningali anu herang-herang teu kaop ningali anu demplon-demplon sok hayang kabong roy wae hayang ngasaan apal kana adat abdi mah tukang Oman mah nya moal nah asa nate keun bae kita nu penting mah rasana we jeung batinna milik Nuri fisik mah asa bener teh teuing nyeta lah berat dari anjeun mah pan apal secara batin akang meureun lamun teh mah aya nu pikaresep atau awewe nu ngalantok kadinya kami akang da meureun moal aya rasaan rasa akang mah iwal ti keur anjeun dah geuning geus aya solusi na eta jadi tong hariwang nyai oge dan nyai mah bangsa jin nyaho kana hate jelema nyaho kana batina abah mah moal dek nyarek moal dek nitah eta mah kumaha ranjeun duaan we da geus segala deui ieu mana geus ngarumah tangga oge geus dewasa geus sawawa meureun geus boga pamilih mana anu bener mana anu salah mana anu kudu dilakonan mana anu kudu henteu kitu geus we parikiranku masing-masing eta mah ku hidup duaan abah mah geus teu urusan nu kaditu mah
Da geus da dewasa ieu. Nya bah lah. Moal lah. Apan kawas teu inget di heula geuningan. Basa akang heungalanto ka imahna Ki Dipa. Pan aya awewe harita oge geulis. Pan geuningan begitu akang katipu ya nu geulis teh geuningan nyai eta teh. Anger we lumpat teh nyai keneh. Akang teh bisa kumaha apan. Sing parecanten ka akang, keun akang loba karesep oge ka nu lain-lain kitu ka awe sejen. Nu penting mah hate akang teh iwal ti keur nyai. Bisa we. Hari kuring ti heula dikekepan ku Aki Dipa. Meni amuk-amukan anjeun. Da bisi atuh lebar temenan manya. Nu geulis lancunit kitu bari kabogoh akang dikekepan ku Aki Dipa ka kitu juh suruh. Ieu mas teka setali 3 uang geuningan. Heueuh mengeus nya. Moal Nuri piraku akang oge tega atuh ka Neng Nuri anu geus jadi naon teh buah hate akang geus kapicang camberang peuting komo aya geus geus kakandungan atuh. Baru eta teh mana kitu oge akibat cinta antara kita berdua eta teh. Geus gandeng Hehe, alah. Cek oman kabas nu heueuh manehna teh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sabada sapuk babadamian tur meunang widi ti Abah Anwar peuting eta keneh oman balik sorangan ka imah indung bapakna. Basa Patajudin keur jongjon maraban domba. Si kapuk anjing piaraan oman jo lumpat bari buntutna kupat kepot. Patajudin ngareret kanu dipapagkeun ku anjingna tetela geuning oman. Ai oman ieu teh di mana bae ari ilaing atuh oman di mana bae ieu teh anger ari geus ngatrok teh. Jero saminggu dengan 2 peuting aya di imah ari oman. Cing atuh ulah ngador teuing ieu. Peperieun mamantuan kolot atuh aya di imah ieu teh ulah ngador pagawean teh. Ti peuting ka peuting teh ngador abong can boga pamajikan. Cing atuh. Bapak piraku bapak hilap deui. Apan abdi teh keur ngamankeun kampung, Pak. Wayahna we atuh. Wayahna jacan aman mah abdi bakal sering ngider wengi. Dedaikan jaga kampung. Dedaikan tuh ingana naon teh. Yo. Digaji henteu maneh teh. Kalah ka awak we ruksa kurang sare. Mending mencug atuh di sawah atau di kebon mantuan bapak. Daripada atrok-atrokan kitu mah mendingan nyawah atau ngebon. Da sakolah henteu manehna teh gawe henteu. Eta kalah ka awak kalah ka kuru kitu geuningan bati kurang hees. Ya. Lamun puguh gadihna mah bisa urang digawe soson-soson. Bet ari ciatah mah keur naon. Cih. Kagila-gila keding ari ceuk bapak mah.
Cing sok pikiran puk pek kumaneh pikiran oman. Pikiran anu pantes. Serepkeun kana hate pikiranku uteuk. Mending cara bapak ieu. Sok. Bapak manaon ayeuna? Matak baheula ieu. Bapak keur gawe jongjon baheula keuna ku PHK ku aturan. Heeh. Lain ngaran di swasta mah geuning kitu. Aya pemutihan jeung aya naon teh aya istilah sekorosing jeung aya istilah di PHK geuningan putus hubungan kerja. Yah, cek hate. Ngabeungharkeun batur urang gawe di batur teh. Mending kieu we urang teh ngutak-ngutik ngolah sawah saeutik oge. Sok pikiran ku maneh nu rada pantes ayeuna. Mending hidup juga kitu ripuh. Hayang duit, hayang udud menta ti kolot. Gawe henteu. Hah? Pagawean bari basa ngamankeun kampung, bari teu digaji. Rugi ceuk bapak mah, rugi ieu. Ukur ciatah keuna naon pikiran ku maneh kudu hade. Pak. Naon? Pok ngomong atuh nyarita anu pantes. Abdi salaku jajaga kampung. Gaduh kawajiban ngamankeun kampung. Margi ku saha deui atuh nu bakal nanyeurkeun kampung teh. Apaan tangtosan oge generasi ngora. Heeh. Bener eta oge alus tujuan deh. Alus eta tujuan deh. Lamun urang loba kagablag deuleu. Alus tujuan deh. Ari hirup koreh-koreh cok mah jeung jang nanahaon deuleu ngamankeun kampung. Jang nanahaon deuleu. Cing pikir ku otak teh. Nu jajeg meusat. Pikir ku maneh. Tuh. Anak nu jaragud nu kudu getol mah, nu jaragud anu baleunghan nu kudu getol mah. Sabab anu jaragud mah loba barangna, wajib dijagana. Ya ini ieu mah ari anak nu jegud ngadon mabok, ngadon main bakarat, ngadon narkoba, ngadon ngaheureuyan bikang anak nu jegud mah. Nah, ari anak nu sangsara seperti ilaing, jaga kampung. Bari beuteung kosong. Pikiran kumaneh. Nu jaragud tah nu bebenulna gerede tah sarombong geuningan hirupna teh. Nu jaragud mah ngeunah-ngeunah we hee setengah peuting. Ari maneh jelema sangsara anu koreh-koreh cok. Kudu ngajaga lemur. Anu jagud harees wae. Bari basa titah ngarona oge geuning nu jaragud mah. Hese tah kaluar ti imah teh. Ah mending mayar we cenah. Masakeun ka maneh 10.000 paling oge. Aya nu hese deui. Teu ngelolo ngarona. Bari hese ngeluarkeun duit oge. Leuwih pelit ti nu sangsara kadang-kadang mah nu jaragud teh. Mobil we bruh beres ditu dieu. Hese tempat parkir acan. Itu urang rakyat leutik anu kabean katembuhanna mah. Ta eta bapakna kitu nu jagud mah anakna ge saruana deui. Matak ayeuna mah geus ieu. Cek bapak mah tong make jeung jaga lemur lah kenaonan. Eueuh mangpaatna mending ayeuna mah sok tuh itu aya kebon tuh garapeun maneh. Aya sawah lumayan, sawah sapetak oge. Aya bebeunanganana. Aya doma dah. Da bapak teh geus kolot atuh. Tinggal maneheun ayeuna mah. Lanceuk maneh geus kalawin duanana, adi maneh leutik keneh. Da kitu wae hirup teh. Mikir.
Mikir atuh. Ulah hantem bae jaga lemur jalan kampung amankeun kampung. Naon atuh? Cek Pak Tajudin bari jongjon maraban domba kitu nate. Ari Oman teu nemalan. Iwal ti asup ka imah. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sarta tuluy ka dapur. Terus Oman kakaratak kana boboko sangu. Piring trong-trang sarta sada aya anu murag sagala. Nya harita kadenge Ibu Yoyoh ngageroti sumur anu pernah deket jeung dapur harita teh. Oman, rek dahar mah eta dina piring anu dituruban ku boboko leutik geura. Aya hulu pedas si Edi geura Oman. Tadina erak aya sambal tarasi di gireunana aya kulup jengkol sesabapa maneh geura. Alah hari emak rajeun teh ngagehan hulu peda ieu mah yeuh. Nah ari dagingna teu ngagehan ieu teh aduh. Rajeun huluna atuh kakuring teh ngagehan teh. Cing atuh mak lah. Niteng teuingeun emak mah. Tong huluna teuing atuh lah. Hayang kabagian sekali-kali dagingna. Meniteng teuingeun pisan ieu mah. Dabungan maneh eueuh balik atuh. Meuli kurupuk atuh ka warung ari teu jalan jeung hulu peda mah meuli kurupuk ka ditu. Aduh, ieu mah yeuh. Peda tinggal huluna. Kulup jengkol oge tinggal 2 siki. Wah, piraku. Bieu teh aya kana 10 sikina deui. Apaan bieu dihample ku si Edi? Dasar teu beunang dicarek. Rek sakola ngadahar kulup jengkol eta si Edi. Kawas maneh atuh kawas bapana ieu beukina pisan kana jengkol ka babauan teh atuh. Jengkol peuteut teh dihanca we di dinya mah. Ditamulan di halaman matak nepi ka jengkoleun geuningan. Jeung peuteuyeun di dinya teh. Nu teu kapok atuh bapana. Matak nurun ka si Edi ayeuna resep kana jengkol. Kami mah tuh lamun dek kadahar jengkol mah tuh lah lek sakola lek masamoan ulah mah ngadahar nu babauan da tuh kalinya ka batur ayeuna naon teh. Lek sakola ngadahar kulup jengkol eta si Edi. Meureun bakal dijauhan batur sabangku nang keda meledos atuh meureun bau gebos. Cek Pak Tajudin bari ku kumah leungeun. Ari Oman teu loba ngomong deui ngandekul bae dahar nguah sambal jeung ngalamotan hulu peda. Waasnya beres dahar. Terus Oman diuk ditepas. Bari ngileng-ngileng palataran hareup anu memang lega harita teh. Ari Oman harita teh sajeroni ngalamun ngileng-ngileng palataran hareup anu lega teh. Bet ngomong sorangan. Sigana lamun nyin imah di palataran hareup cukup keur ukuran 4,6 meter mah. Eutik teuing kita 4,6 meter mah. Hayang anu 10 ke 12 kuring mah. Atawa 8 ke 12 lah cukup sigana mah. Pokona mah 2 kali lipateun ti eta we pokona mah. Jadi sigana moal salah. Maksud kuring teh nyieunna teh di juru belah wetan supaya sisi jalan imahna dek nyang hareup ngidul alias ngidul ngaler supaya pahareup-hareup jeung kolot kitu. Dek nu lega we kagok 4,6 meter mah leutik teuing. Dek 8 ke 12 we lah kuring mah. 8 lebar 12 panjang cukupan. Kitu gerentasna hate Oman harita. Keur kitu bapana ungah ka imah. Pak. Ke antos sakedap. Aya badantenkeun ya abdi yeuh. Aya badamikeun naon Oman? Yah, paling ge badamikeun urusan ngarona. Urusan ngajaga lemur. Urusan keamanan. Yah.
teu perlu lah jeung kieu patut mah teu kula carita mun kitu ngobrol teh Pak abdi hayang ngabedug macul atawa hayang naon teh hayang metakeun sawah hayang ngolah taneuh ngolah sawah ngolah kebon tah eta digugu ku bapak ieu mah ngabada mikeun anu teu perlu ya geus teu asup nu kieu patut mah mending kebon lah mending maraban domba mending maraban hayam mending naon teh maraban lauk meri oge sarua keur ngukut sanes kieu ya Pak ieu mah naon cing sok naon sok nyacalik heula atuh Pak lah punten abdi ngaganggu keur mah abdi teh carang-carang tepang jeung bapak teh da diweuh wae da puguh ai bapak mah diweuh oge ka harti ini teh leos ka kebon ini isuk terus ngecuk naon we sagawe-gawe di kebon teh bepelahkan dipelakan tutubuhan tangkal kai tugas galede tingali geus 3 tahunan tuh menak teh melak 50 tangkal teh lumayan 5 tahun teh bisa kaala melak tangkal kai mah daripada melak tangkal keamanan kampung naon atuh kieu Pak ieu cari keula tuh Pak heueuh sok bapak batuk ya lah alah cing atuh kadiekeun ieu caina yo alah kadiekeun caina tuh mana yo nah ieu mah hare-hare wae nya atuh ke heula tuh aya sok alah batuk ya lah ya esok alah naon nu dibejakeun tadi teh hayang bada mikeun naon di oman kieu Pak ieu abdi teh gaduh cita-cita hayang ngawangun bumi di juru wetan moal ageng teuing ari asalna mah supaya aya buruan we kitu we lah ukuranna teh 4 kali ka 6 meter awal mah tai bumina mayun ka kidul Pak kumaha apa di Widian atau moal nah bakal kanggo mojeng gede hate euy maka reka degen imah sagala eta maneh iya ayo hayang ngadegen imah teh lek bak kudu duit deuleu sadegen ai laing duit imahna gawe oge teu boga teu gableg so gawe ukur jadi keamanan kampung gajihan jiwa sosial cenah aya nama ye hari-hari hirup jelema teh nama kadang-kadang anu geus digawe oge upahna teh leutik deui nama sok tingalikeun ku maneh di perusahaan-perusahaan nu demo ayeuna leg-leg we ku urang luar harta kekayaan negara urang teh apaan dikerukan ku maranehanana deuleu urang mau ukur jadi pembantu nu ripuhna urang mah neungeunahana mah dibawa ka nagarana negara urang deui atuh tengeuh geus bubuh dijajah teh baheula mah ye zaman kuring mah keur ngora baheula zaman bapak keur ngora bamuruncing apa nu digunakeun teh keur ngusir penjajah teh top tah raga top tah nyawa kadiekeun kemerdekaan ayeuna geus merdeka urang dijajah ku secara ekonomi dibuat belet tuh orang Indonesia teh negara urang teh jongjon we ai pamimpinna kalaka hantem we ngekeuweuk harta rahayat keur kepentingan dirina loba nu sarakah apaan teu mikirkeun kana nasib jeung sangsara masyarakat rahayat mah loba kan pengangguran ieu mah naon teh di negara urang mah da naon lahan pagaweanna eueuh
Tayana kembali ka maneh. Mata kudu pinter urang teh kudu motekar, macakal hirup teh. Maneh ayeuna rek ngadegeun imah. Boga duit di mana ilaing oman? Hah? Lain babangahina ka maneh, pagawean teu boga maneh teh. Kudu buta bantu kitu, ngamankeun ngajaga lemur. Ieu, keur bapak mah. Ari memang maneh aya milik mah, yeuh, hempek bae. Kolot mah bunga we nu aya. Ngan ulah ngariweuhkeun ka kolot ya hirup teh. Satungtung maneh bisa ngagidegeun sirah, ulah ngariweuhkeun kolot. Sakitu aya bapak mah. Yeh, gila-gila kening lamun maneh teh keur mah ayeuna hirup ripuh. Hayang ngadegeun imah anggar kolot nu riweuh. Loba nu kitu pan ayeuna mah. Hah? Maneh mah entong da lalaki maneh teh. Bagal boga pawajikan ge teh. Oman. Kade maneh kabawakeun kuno make jubah hideung. Ngunang milik bari teu puguh sumerna deuleu. Kade ye mama asa curiga ka maneh. Kade pokona mah mama. Kade ye. Kade pisan omat ulah kabawakeun jubah hideung pokona maneh mah oman. Ma, bapak. Kumaha. Jih. Kudu bentes nyarita teh atuh. Abdi mah moal kabawa ku sakaba-kaba mak bapak. Keurna nahaon make nurutan nu dijubah hideung sagala mak. Keurna nahaon ieu. Kuring mah teu perlu jeung teu aya niat we atuh. Kudu kabawa ku sakaba-kaba kitu mah. Hah? Nu kitu mah rezeki kotor mak bapak. Alus eta pamadegan teh alus pisan eta. Jih. Resep pisan eta pamadegan teh. Kudu kitu urang teh. Ulah neangan rezeki anu kotor. Pak, mak. Ieu. Ngan teu cumarios we ieu ayeuna teh. Kakeur ayeuna kuring nyarita ka mak ka bapak. Dabongan bapak mah ti tadi teh asa ngahina wae kanu jadi anak teh. Tengtengeun pisan. Nyenekelkeun kena kasalahan abdi. Lamun dibalikeun mah atuh berenang. Nah atuh bapak teu daek nyakolakeun abdi. Nepi ka perguruan tinggi cek batur mah. Bapak mah begitu abdi keluar ti SD baheula. Geus lancek-lancek abdi ka rawin teh. Oh cenah maneh mah bantuan bapak we oman. Keluar ti SD oge cukup. Teu kudu sakola luhur-luhur cenah naon da. Sakola luhur oge jadi penganggur lobana mah. Udah nya atuh jeung nya. Kuring mah salah pikiran kitu teh keun bae kuring teh sing sakola sing pinter aya geus jelema pinter meureun kuring teh moal kabobodo ku batur. Ta eta ta. Bangeus sia nyalahkeun ka dewek naon teh. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Production gawe bareng jeung radio jaringan RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Misteri Boeh Larang. Hujan heseraatna malengan jumerit batina masehan perihna gering nyeri kupatina. Hujan tembong
hanya nanya gesan muntang nyalindu. Misteri Boe Laras. Naskah hiasana Muhammad Encep Suparno. Panutur catur Wa Kumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun. Kita suara